Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik alaihi. Lumpat sakabeh jalma di udag-udag neraka, taya pisan nu ngabela angin amal keur di dunya. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Adam, minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Nuh. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Nuh, minta tulung jeung syafaat. Nabi Nuh teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Ibrahim. Lumpat sakabeh jalma muruka Nabi Ibrahim, minta tulung jeung syafaat. Nabi Ibrahim ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Musa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Musa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Musa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Nabi Isa. Lumpat sakabeh jalma murunaka Nabi Isa, minta tulung jeung syafaat. Nabi Isa teh ngadawuh, aduh karunya teuing boro-boro nyafaatan, kula oge keur susah tusugan ka Kangjeng Nabi. Lumpat sakabeh jalma murunaka Kangjeng Nabi, minta tulung jeung syafaat. Kangjeng Nabi teras sujud, sujud kayang agung, nyuhunkeun syafaat Gusti. Gusti Allah teh nembalan peku anjeun syafaatan. Cengkat dina sujud Kangjeng Nabi teh ngorejat, narajang naraka galak, naraka ampun careurik, hanjat ka meja hejo Kangjeng Nabi ngahukuman,
dina waktu genep jalman jalma rengse sadayana.